Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Hendi di kelas 11 IPA hiji nomor absen K20. Di dieu sim kuring salaku perwakilan kelompok bade mintonkeun wawangsalan anu temana kadaharan. Langsung wae wawangsalan anu kahiji bade dibacakeun ku sadere Kristra Elena nomor absen muka 28. Wawangsalan anu kahiji nyaeta anu kahiji dijieuna tina sampe sok sanajan kapi ayeum. Naon sok? Wangsalna teh nyaeta peuyeum. Wawangsalan anu kadua nyaeta dijieuna tina huwi kasisikeun ku parandil. Naon sok? Wangsalna teh nyaeta candil. Wawangsalan kedua bade dibacakeun ku sim kuring. Wawangsalan kahiji nyaeta sauketan digulaan didaharna ku si jajit. Wangsalna nyaeta wajib. Anu kadua kalapa jalanan gula siang ikel loba kitu. Langsung wangsalna nyaeta kitu. Atur nuhun, hapunten bila aya keletakan. Wawangsalan muka 3. Campuran sayur jeung kacang. Meuli obat ka apotek naon sok? Jawabanna lotek. Kurupuk ti beas ketan. Numpak munding ngagaleong naon sok? Opat. Wawangsalan anu kaopat bade dibacakeun ku sim kuring. Wawangsalan anu kahijina nyaeta lauk nu dibungkus daun sima angkat iis. Wangsalna nyaeta pais. Wawangsalan anu kaduana nyaeta tipung beah jeung kalapa abdi ameng jeung si bibi. Wangsalna nyaeta surabi.